Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Salawatullahi alaihi wa alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu amma ba'du. Urang lajengkeun kana ayat ke-16 dina surat Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Alladzina yaquluna rabbana Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Faghfir lana as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والقانتين والمنفقين والمستغفرين maka alladzina eta jalma-jalma anu ya janten ciri tina bil ibad hamba-hamba Allah. Ya eta jalma-jalma anu dikawitan ku isim mausul. Ya alladzi alladzani alladzina.
alladzi nuduhkeun kana hiji, alladzina alladani dua, alladzina nuduhkeun jama si. Yaquluna ya aranjeunna nyarios. Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadayana. Innana saestuna abdi sadayana, sayaktosna abdi sadayana. Innana huruf inna dilajengkeun kana isim inna. Sabada isim inna dilajengkeun kana khobar inna. Khobarna khobar jumlah. Amanna sabaraha kecap eta? Dua kecap. Hiji amana, nu kadua nahnu. Nahnu na teh gentosna tina domir nahnu. Amana fi'ilna fi'il madi. Fi'il madi. Amanna janten hartosna abdi sadayana geus ariman parantos iman. Ya, innana amanna saestuna abdi sadayana, sayaktosna abdi sadayana, amanna abdi sadayana parantos iman. Faghfir lana, ya, maka ikfir paparin abdi pangampura. Paparin pangampura lana pikeun abdi sadayana. Fa na teh janten jawab syarat. Huruf syaratna tina inna. Fa-na janten syarat. Upama dibahasakeun ku urang mah nu mawi kitu maka nun Gusti saestuna abdi sadayana parantos iman. Nu mawi kitu paparin abdi sadayana pangampura. Dzunubana janten maf'ulun bi. Dzunubana dan bun hiji dunubun seueur. Jadi dunubana paparin abdi sadayana pangampura atau hampura. Paparin pangampura kanggo abdi sadayana dunubana tina dosa-dosa abdi. Dunubana wakina sareng ki ku ieu asal kecap takwa teh ieu Pak. Ki ku jagaan salametkeun jahit halangan nya wakina jagaan abdi. Ya, wakina jagaan abdi. Ya, jagaan abdi sadayana salametkeun abdi sadayana. Jahit abdi sadayana. Ada benar panyiksa neraka. Tina panyiksa neraka salametkeun abdi. Wakina ya, nabi kecapna sanes sering ku urang ka kuping naon ku anfusakum ku gitu. Ku lamun hitobna ka jalma seueur ku ti Allah ka urang ku ya. Lamun hiji janten ki
wa qina azabannar. Lanjut. As-sabirina saha eta jalma teh nu kahiji. As-sabirina jalma-jalma anu sabar ningal ieu kecap ya, ningal ieu kecap bentukna ieu kecap teh isim fa'il as-sabirina ngan dina kaayaan mansub was-shadiqina jeung jalma-jalma anu bener gitu. Aya jalmi teh waqina salametkeun abdi saha hiji jalma-jalma anu was-shadiqina sareng jalma-jalma anu bener bener ucapna bener lengkahna bener pikirna bener hatena gitu. Ceuk pujangga manaon persamaan antara pernyataan dan kenyataan ya, kudu sinkron lambena hatena lajeng lampahna wal qanitina sareng jalma-jalma anu taat anu dina taatna teh khusyuk gitu dina taatna teh khusyuk sosot-sosot taat leres-leres taifat lajeng wal munfiqina jeung sareng jalma-jalma anu infak aya ciri jalma nu iman teh nyuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci sangkan diraksa tina panyiksa neraka teh ieu. Lajeng hiji deui wal mustaghfirina tina kecap gofaro istighfar gofaro hampura istighfar nyuhunkeun pangampura ya mustaghfirina jalma-jalma anu nyuhunkeun pangampura ya anu tobat anu nyuhunkeun pangampura bil ashar dina waktu sahur atana pinaon janari dina waktu janari. Oh, kuy deui. Alladzina nyaeta jalma-jalma yaquluna anu aranjeunna nyarios Rabbana Nun Gusti Pangeran abdi sadayana innana sadayana amanna sadayana parantos iman faghfir lana paparin pangampura kanggo abdi sadayana dunubana dina dosa-dosa abdi sadayana waqina sarta salah rawat jagaan abdi sadayana adzabannar as-sabirina jalma-jalma anu salabar nyatana nyaeta jalma-jalma anu salabar wasadiqina sareng jalma-jalma anu shadiq bener wal qanitina jalma-jalma anu taat
wal munfikina arif wal mustaghfirina ke pangampura bil ashar dina waktu jana. Mangga Bapak alladzina yaquluna anjana rabbana numusi ana abdi sadayana innana sa'iduna abdi sadayana amanna abdi sadayana parantos iman faghfir lana maka abdi sadayana pasihan Junubana tina dasar abdi sadayana wakina jagaan abdi sadayana azabana tina anisa dengan akan as-sabirina nyata jalma-jalma sabar was-sadiqina sareng jalma-jalma bener wa-qanitina sareng jalma-jalma taat wal munfiqina sareng jalma-jalma infak dina hartana wal mustaghfirina sareng jalma-jalma anu hampura bil ashari dina waktu jahat dina waktu jahat mangga Bapak ieu deui alladzina jalma-jalma anu yaquluna anu aranjeunna mayos Rabbana Gusti abdi sadaya innana saestuna abdi sadaya amanna anu abdi parantos iman anu abdi sadaya parantos iman faghfir lana mangka nyuwunkeun pangampura abdi sadayana dunubana dina dosa-dosa abdi sadayana waqina sareng nyuwunkeun panalindungan abdi sadayana adzabannar dina paniksa neraka as-sabirina eta jalma-jalma anu sabar was-sabiqina sareng jalma-jalma anu ngabenerkeun wal qanitina sareng jalma-jalma anu taat wal munfikina sareng jalma-jalma anu ngainfaqkeun kana wal mustaghfirina sareng jalma-jalma anu nyuwunkeun pangampura bil ashar dina waktu janari alladzina jalma-jalma yaquluna nyarios rabbana nurusi abdi sadaya innana saestuna abdi sadaya amanna parantos iman faghfir lana maka hapunten abdi sadaya dunubana tina sagala dosa abdi sadaya waqina sareng jagaan abdi sadaya adzabannar tina siksa seuneu neraka as-sabirina nyaeta jalma-jalma anu sabar was-sadiqina sareng jalma-jalma anu bener wa qanitina sareng jalma-jalma anu taat wal munfikina sareng jalma-jalma anu infak wal mustaghfirina sareng jalma-jalma anu nyuwun pangampura bil ahsar dina waktu janari Ibu alladzina sareng jalma-jalma yaquluna anjeunna nyarios Rabbana pangeran
sabirina sareng abdi nungkeun dirawat ada benar dina siksa api neraka. As-sabirina nyaeta jalma-jalma anu sabar, was-shadiqina sareng jalma-jalma anu bener, wal-qanitina sareng jalma-jalma anu taat, wal munfiqina sareng jalma-jalma anu infaqkeun, wal mustakbirina sareng jalma-jalma anu pangapunten bil ashar dina waktu beunghar. Alladzina jalma anu yaquluna aranjeunna nyarita atanapi ngadoa Rabbana nun Gusti Pangeran abdi sadayana innana saestuna abdi sadayana amanna abdi sadayana parantos iman faghfir lana maka paparin pangampura kanggo abdi sadayana dunubana dina dosa-dosa abdi sadayana waqina sareng jagaan abdi sadayana adzaban nari dina panyiksa neraka as-sabirina jalma-jalma anu salabar was-shadiqina jalma-jalma anu balener wal qanitina jalma-jalma anu taraat wal munfiqina jalma-jalma anu infaq wal mustaghfirina jalma-jalma anu nyuhunkeun pura bil ashari dina waktu sabar. Nyambung ayat 15 Allah nguningakeun wallahu basirum bil ibad. Wallahu sareng Allah basirun ningali bil ibad ka hamba-hamba. Saha nu dimaksud hamba-hamba na Allah nu teras dipencrong ku Allah nyaeta alladzina yaquluna jalma-jalma anu teu weleh ngadoa ngadeuheus ka Allah Rabbana kecap panggero sok sanaos teu ngangge ya tapi katawis dina kecap robba mansub ya mansub ku fathah hartosna ieu teh panggero robbana nun Gusti gitu kinten-kinten dina bahasa Sunda mah ajrihna hiji hamba kanu janten Rabbana saur Ibnu Abbas bimakna ya Rabbana itu ya Rabbana bimakna hei pangeran abdi nun Gusti pangeran abdi sadayana amanna atanapi innana amanna saestuna abdi sadayana amanna parantos iman bika wa birusulika bika wa birusulika abdi iman ka anjeun lajeng iman ka rasul anjeun cap amanna teh maknana abdi tos iman ka anjeun lajeng abdi oge iman ka rasul aman. Saur Ibnu Katsir ay bika wa bi kitabika wa bi rasulika. Abdi parantos iman ka anjeun wa bi kitabika abdi oge iman kana kitab-kitab anjeun wa bi rasulika abdi oge iman ka rasul anjeun.
faghfir lana nu mawi kitu igfir hampura ngan teu pentes nganggo kecap kitu mah nya paparin abdi pangampura ya naon nu kedah dihampura naon nu disuhunkeun ka Allah sangkan dihampura teh dunubana dosa-dosa abdi sadayana ya ieu nu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala jalma anu ngarti jalma nu iman nu pangpayuna disuhunkeun teh nu pangpentingna disuhunkeun teh naon pangampura nu mawi urang uningan wirehing Nabi disebatkeun teu kirang ti 70 kali istighfar. Ya, malihan aya nu nyarios, aya riwayat nu nyarioskeun Nabi dugikeun ka 100 kali istighfar. Ciri naon ieu teh? Ku penting-pentingna pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang uningan Ibnu Abbas meninggalkeun wirehing akibat tina dosa teh hiji ngahalangan kana ibadah. Dua ngaleungitkeun ilmu. Tilu tina dosa teh ngahalangan kana rezeki. Kitu. Ya, mawi nu pangpayuna teh. Ya, namun aya kecap ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Teu aya hiji budak angin dilahirkeun dina kaayaan fitrah. Dina kaayaan bersih. Sehingga nalika murang kali dina kaayaan dimaksum ya. Naon dimaksum teh? Dihampura. Sateu acan sumping balik dewasa eta budak rizkina teh estuning gampang tinggal hayang jeung mentak nu riweuh kolotna kitu sabab eta budak masih keneh dina kaayaan fitrah hartosna bersih tapi nalika geus akil balik geus mimiti dicatet dosana kakarang eta jalma bakal ngarasakeun eta budak bakal ngarasakeun pait jeung beurna kahirupan sabab naon lengkah nu salah bakal nyusahkeun lengkah hirupna lengkah nu bener bakal ngahampangkeun hirupna nu mawi saur Allah la yukallimna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salami kaum kata Nabi jalma cicing dina fitrahna Allah moal ngarobah kahirupanana. Sabab naon? Bibitna jalma teh pisenengeun. Fitrahna jalma teh seneng pibagja tapi kulantaran ngajauhan tina fitrahna kulantaran midamel dosa anu akhirna jalma panggih jeung tunggaran kitu Pak nu mawi kalimat taubat teh hartosna balik deui ka mana kana fitrah jadi jalmi pipaparin hirup nurudet atanapi mayunan hirup anu rudet netek semplek nincak semplak kulantaran kaluar dina nya nu mawi lanong ngawitan nalika hirup netek semplek nincak semplak kitu salah kieu salah lanong pangpayuna teh naon istighfar nya kumaha penting-pentingna istighfar dugikeun ka di akhir ayat 17 bakal katawis wal mustaghfirina bil ashar jalma-jalma nu minta pangampura dina waktu janari naon maksudna
batur keur sare nyegrek anjeunna mah udang kulantaranna i penting-pentingna pangampura ti Allah. Ngarekes kanu maha kawasa sabab jalan kahirupan jadi buntu, jalan kahirupan beut jadi hese, jalan kahirupan beut jadi rupek. Sadar sabab nu ngahalangan eta kahirupan teh teu aya sanes lintang di dosa. Umawi diestokeun kudang peuting teh. Diestokeun kudang peuting teh. Nya kanggo naon? Menta pangampura. Ya, paghfir lana nun Gusti paparin abdi pangampura. Tina naon atuh nu dipaparin pangampura teh? Dunubana dosa abdi sadayana. Wa qina adzabannar. Lajeng salametkeun abdi. Jaga panyiksa neraka tina diri abdi. Ulah kakeunaan ku panyiksa neraka. Itu. Sehingga tina salat eta doa teh kacida di estokeun. Akhir salat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hiji kalimat lamun tos dicanap kana salat nuduhkeun eta kalimat teh kacida ayeuna kacida pentingna kacida luhurna sehingga ditungtung disimpenna teh naon bahasa urang dina congoknya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sabab panyiksa Allah di akhirat langkung rongkah tibatan nu aya di dunia. Lamun di dunia urang ningali musibah sakitu ageungna ya tsunami teh ya, longsor teh ya, banjir bandang teh ya, tapi sinyamun didawuh Allah dina surat Al-Qalam wala adzabul akhirati akbar. Panyiksa Allah di akhirat akbar langkung rongkah langkung akbar. Numawi lamun pamening-mening daripada masalah dibawa ke akhirat mending rengsekeun ayeuna. Daripada hukum vonis dicana ke akhirat mending rengsekeun ayeuna. Teresan ayeuna. Tah eta manginten banyak dina surat Ali Imran ayat 16. Insyaallah urang majeng kapayun dina ayat ke-17. Pangemut kanggo urang sadayana jalma-jalma anu disebut hamba Allah teh nyatana jalma anu teu boleh nguatkeun keimanan terutama eta pangampura tina sagala dosana. Anu mawi istighfar mangrupikeun hiji perkara anu niscaya ku urang kedah dipidama sehingga Nabi oge kauningan ku urang teu kirang ti 70 kali nyuhunkeun pangampura sadinten sawengi. Bari Nabi teh dimasuk hari urang boro-boro Nabi teh dimasuk dihampura dosana nu enggeus nu eukeur nu bakal hari urang mantesna kieu lamun Nabi tepikeun ka 70 kali sadinten sawengi komo urang kedah langkung seueur minta pangampura Allah. Panginten eta sementawis mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala hadirna dina ieu saha. Mudah-mudahan sing janten wasilah urang kenging pangampura ti Gusti Maha Suci. Panginten eta nu tiasa kapiatur mugi hampir manfaatna. Salajengna panginten kuninga eta kencleng tos dinamian mangga candak milih gaduh wargi, gaduh rencang, gaduh tatangi, awiskeun we nu bade ngiringan wakaf. Lajeng dina kencleng eta aya nomorna. Pamugi satiap kencleng saha anu nyandakna dicatet supados tiasa engkin di inventarisir gitu anu aya sareng teu aya. Lajeng beas
mangga dibagikeun di masing-masing wewengkon. Ya, mung ayeuna mah panginten rada semegnya. Sadayana 5 letteran panginten. Otomatis janten rada ngariut gitu nya. Panginten payunkeun we heula prioritas anu leres-leres mayunikeun. Mung pamundut nyuhunkeun ieu dokumentasi dipangmotokeun kanggo laporan ka muwakil atanapi nu sodaqoh. Ya, anu mun fitnah eta kanggo laporan ka anjeunna bilih janten fitnah. Mudah-mudahan kapayuna atur sing digampilkeun deui. Ya, sehingga sakedik-kedikeun tiasa ngabantos wargi-wargi urang sadayana. Panginten tan tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bilih aya bahasa nu kirang merenah nu didugikeun pusing. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.